Iya kejadian teh memang kisah geus lila. Malah iya kejadian teh sewaktu simkuring keur leutik keneh, keur basa kuring umur 7 tahun. Tapi sanajan geus lila kitu ge simkuring moal mantak poho. Kulantaran iya kejadian teh ngeunaan nu jadi babaturan kuring. Tapi setaacana kuring bakal ngenalkeun dirinya ari simkuring teh nu katelah mah Dimas. Kebeneran kuring asli orang Lembang. Kuring bakal ngaguar pengalaman anu pernah ka sorang simkuring ngeunaan nu jadi babaturan. Nyaeta nu ngaranna teh si Munir. Kieu nu awal caritana. Hiji wanci anu bestari kuring harita kayaanana teh keur diimah. Malah sabuat keur diimah kitu teh kuring teh keur nyeunang layangan. Kulantaran harita teh usum lang layangan di lembur kuring. Nya maklum we da ai zaman baheula mah teu acan aya anu kasebut handphone. Malah kabeh ge barudak anu di lembur kuring teh kaulinanana teh lang layangan. Kuring mah kulantaran teu sanggup meuli nya nu antukna mah nyieun we lang layangan teh. Malah kuring nyieunna ge tina kertas wajib harita teh. Alhamdulillah jadi oge ilang layangan. Muga we atuh bisa ngapung nya. Cak gerantes kuring bari kuring ngarasa atoh kulantaran kuring geus bisa nyieun lang layangan. Barang kuring keur kitu telila kuring ge kadatangan nu jadi babaturan nyaeta ku si Munir. Dimas. Euy, naon Kenaon atuh ari maneh awe cicing di tukang kenaon sih? Iya orang kakara beres nyeunang layangan ka dieu tuh sok. Aya naon je? Oh ini urang kebenaran pisan atuh urang nyamper ka maneh sote ka dieu kampung kenang layangan. Maneh keur naon di dinya? Kakara beres ieu nyeunang layangan, kakara rapi yeuh tempo gerak harusnya. Meuli atuh. Ulah kalah nyieun. Nu kieu mah moal ngapung kieu mah tuh. Sok nyanyahoanan. Nya ngapung atuh aya angin gede mah. Da urang kamari pangyieunkeun ku bapak urang. Teu ngapung-ngapung. Aya nu ngabejaan. Kumaha cenah? Eta cek Mang Kosim. Kumaha kitu? Lamun aya ngopung cenah di mandian heula. Efek teh ku urang di mandian kalah rajin tang layangan anak boro-boro ngapung. Atuh eta mah maneh mah beunang di bobodo we ku Mang Kosim. Puguh kalah meuli we da ieu mah di pasar. Alus. Yuk aja ngapung kenang layangan yuk di sawah. Ayo. Ai kitu. Mumpung ayeuna anginna keur gede. Pasti tereh ngapung. Siap lah. Yuk atuh mangkat. Sadatangna nu jadi babaturan simkuring nyaeta si Munir teh, si Horeng si Munir teh ngajakan ngapung kenang layangan nyaeta di sawah. Nya anu kasebut sawah baregbeg. Barang geus kitu atuh simkuring ge tuluy we marangkat. Nya deudeu maksud arek ka sawah baregbeg. Teka catur di jalana atuh simkuring ge tuluy we tepi nyaeta ka sawah anu kasebut sawah baregbeg. Atuh kuring ge tuluy we di dinya teh ngapung kenang layangan bareng jeung si Munir babaturan simkuring. Barang geus kitu ngarapung lang layangan teh. Urang tuh panjang cung jauh-jauh yuk. Sok lah hayu lah main. Ek dadukeun moal. Ulah tuh, kan mana udah dadukeun misi pegat maneh. Eta mah orang layangan tina wajib kuduna ge pake bungkus wajib ya teh. Anjir, ngaledek wae. Singkat cerita, wanci ge geus kipurit, malah geus mulai sareukna. Atuh simkuring ge buru-buru
yang udah dimaksud nurunkeun layangan. Nir, balik wah. Is arek maghrib ya. Oke ulah tuh. Urang ieu jangkung ka Cidayu. Eta layangan mana ulah keur nyasar ka urang eta mupulna. Barang geus kitu kulantaran kuring mupulna rusuh nya udah maksud ek nurunkeun layangan nyanaha layangan kuring teh bet nyasar kana layangan anu si Munir. Atuh nu antuk nama layangan si Munir teh kalah pegat kulantaran kasasar kulang layangan anu sim kuring. Aduh, kalau pegat betu gara-gara mana kumaha gantian. Teka aja tuh Nir. Aduh, mangkali layangan 250 ladang muli kalau pegat. Aduh, gantian dia. Teka aja Nir, ampura orang. Si Munir ambek kayanana kulantaran layanganna pegat kasasar kusim kuring. Malah kusim kuring diajakan balik ge si Munir teh teu daekeun. Nya atuh nu antuk nama kuring ditinggalkeun weh eta ti patempatan sawah barek bae teh. Geus urang rek balik berdua ting kumaha maneh weh moal balik seng. Ting Singkatna carita waktu ge geus jam 8 peuting. Malah kayanana kuring geus di imah geus bareres segala. Nyanaha bet kuring kareuaskeun kulantaran kedatangan nyaeta bapana si Munir. Barang geus kitu atuh kusim kuring ge dibukakeun eta panto teh kulantaran kadenge aya nu kokatrok suara bapa si Munir. Dimas, Mas, Dimas, Mas. Kumaha mang enon? Aya si Munir eueuh di dieu. Si Munir? Aya naon kitu? Lain ai tadi ngomongna cenah ngapungkeun layangan jeung si laing. Aya ngapungkeun layangan mah bener, Mang. Kan tadi kuring mah balik di heula, malah si Munir ge diajakan balik pajak engke nyusul. Ya, atuh di kaina can datang ka imah. Teuing atuh. Tadi ngapungkeun di mana? Di sawah barek baik di ditu. Aduh, kening sawah angker teh kabina ting budaknya. Aduh. Terus kumaha tuh, Mang? Oh, antar bayu, antar mamang di mana? Cang neangan si Munir. Da can balik ka imah. Ayo atuh, Mang. Barang geus kitu kulantaran kuring diajakan ke neangan si Munir atuh nu antuk nama kuring dae. Kuring leumpang jeung menjadi bapana si Munir. Nya nu dimaksud ek neangan si Munir. Aduh, Mang, geus peuting kieu di sawah. Kamana si Munir atunya? Nambet tebalik. Ngeuing sugan teh, jeung maneh we di imah maneh sugan teh. Nya justru eta urang mau balik ti heula. Kuring aprukan, mapai-mapai galengan. Marang geus kitu atuh sim kuring ge angsrok ka hiji kebon, nyata katungtung sawah. Malah kayaanana ge di dinya teh mentak pikasieun kulantaran wanci geus beuki peuting. Aduh, Mang, mending balik we yuk isuke neanganana sieun euy. Balik kumaha ieu maneh si Munir karunya. Anak aing hiji-hijina. Kuring neangan asup ka jero kebon, malah kasampak di jero kebon eta teh lolobana teh tangkal kawung. Atuh kuring beuki muringkak bulu kuduk. Ngerasakeun rasa sieun anu bener-bener pikasieun. Barang kuring keur ngalongok kitu jeung jadi bapana si Munir, nyanaha kasampak si Munir aya. Malah kaayanana teh si Munir teh keur candukeun barejeng keur barang kecerakan siga murak sesuatu eta di kebon. Atuh nu antuk nama ku kuring jeung bapana teh disampeurkeun eta si Munir. Mang, tuh si Munir kerja ngugu tuh. Budak tanah bet kalah di dia. Jamperkeun. Munir,
naon mana di dia neng terbalik-balik. Si Munir waleh tenembalan, malah kaya nana teh si Munir teh kemurakan cacing anu aya dina batok kalapa. Mang, si Munir nepo mang, murakan cacing mang. Munir, eling mana itu mah cacing. Munir. Barang kerekayaan di gudeg-gudeg eta si Munir ami sadar, kulantaran kaayanana si Munir teh bet nempunake nempok kosong, ya nah kuring bet karewaskeun kulantaran aya nu pake yabak kana saluhureun kuring jeung bapana si Munir. Atuh kuring beuki kaget kulantaran eta sosok teh gede kaayanana, arang di tempo-tempo ya nah eta sosok teh si oreng kelong wewe anu kukuna paranjang malah kayaan susuna ge ngambay panjang tapi kena tur. Atuh kuring beki panik nempo kejadian sabada gitu mah. Mang, itu jurig mang. Yo, aduh itu mah kelong wewe Munir kuat hudang Munir. Sia teh orang dihungkutkeun ku kelong wewe malah teu balik ka imah hotel. Hudang Munir. Kuring lompat separang-parang nggak gede tempat-tempatan, malah eta kelong wewe ge sarina teh bet nyikik pikasieun beli jeung mata bolotot, mata ngarundai kukuna pararanjang, mata pikagilaeun dulu. Ayo tungguan mah, tungguan di mana dulu. Ayo kelong wewe dulu. Kuring lompat mapegalan malah kayang nana kuring ge jeung menjadi bapana si Munir, malah jeung si Munir segala babaledeng kuletak. Eta kolong wewe anggar we udah kesim kuring, malah kayang nana dari sore mah sieuna mikik mentek dikagilaeun. Kuring kaarek manggihan kayaan sabada kitu mah. Kuring lompat separan-paran nggak kena tempat-tempatan. Barang kuring geus angsub ka pelemburan, nyenaha suasana ge jadi rada tenang, malah kayanana si Munir ngahukuleng kuno antuk nama si Munir ge ditambaan dibawa ka salah sahiji ustad nu aya di lembur sim kuring. Barang geus kitu atuh ustad dia buru bae nembaan barang geus ditambahan kitu kayaan si Munir tepi ka ayeuna kayana teh jiga jalma teu normal. Anu tadina sok resep ngobrol ayeuna mah si Munir teh katempuna ku sim kuring teh jadi jalma cicingeun, malah juga nu lengob jika jalma setengah idiot kulantaran tas dikekepan kuno jadi kelong wewe. Aduh, panjang cong jauh-jauh yuk. Sok lah hayu lah main dadukeun moal. Ya ulah tuh, kan mana udah adukeun misi pegat mana. Eta mah orang layangan tina wajib kudu nanti pakai bungkus wajib ya teh.